Rek ngelepon si Hasan lah. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mar. Hasan. Tumben-tumbenan si Mar nelpon aing. Selain keur di laut. Di pelayaran sia. Aing sampai imah ya, karak balik. Sia di mana? Oh, sia di imah. Sia tadi ya tempat urang ulin Bareto. Aing keur di dieu. Oh. Oke lah. Siap. Oke. Siap. Woi, San. Gimana? Anjing. Woi. Ya ada, tak. Gara-gara jelema gendut aing labuk lah. Aing biasa lempang di ieu soalnya di laut ieu. Woi, San. Woi, Mar. Dia tadi ragangnya. Mar. Masa Allah ya, Mar. Gagah ya, Mar. Enak pada gerak mah bakal jadi jelema karena Mar. Alhamdulillah sih, gagah kegagah. Yuk ngomong-ngomong awak ya. Gede amat ya betul enggak? Aing mah sebeuh aing mah tiap tuan bae. Saya ngomong kali kunaon ragang gitu. Aing lucu, aing nyelesian tadi. Lo masih ngomong ranger tadi di itu di laut. Buat aing teh sia gugulingan di atasan. Debel atuh. Ya, Mar, saya ingat ini tuh lapangan di dia. Lapangan. Oh. Di lapangan yo. Oh iya. Oh. Nah, Mar. Pas Mar itu udah dulu deh kok aing. Ya, Mar, tinggal ke dia lapangan orang nama geus keren deh, geus dicapaan, geus di juputan. Ke orang kota di orang kota. Oh, sama sendal. Jadi capanya. Oh, sendal sia kok alu-alungkeun. Bener namanya orang lain mah orang ngopi. Boleh lah. Bingung aing kasih sari. Ai, bingung naon sia majikan aing, Mar. Nempo nos sendal aing tah, tempo. Kedaikeun ka sia kitunya. Atuh meureun we. Tembolan kali yang sia playboy. Orang nyawa sorangan, aing bogoh jasa kasih sari. Bro, cinta itu tidak memandang fisik, men. Nyana nu bogoheun ka aing, udag-udag aing Mah teu percaya sari bogoheun ka sia baheula. Hei, satenya Allah, aing mah usah diwire dan boy. Lah paling ge sia kadukun kemet meureunnya. Hai. Hah? Lah bisa bae San. Ayo, teh ngopi yang di Mas ya. Ayo Mas ya naon? Ayo tuh, depan cau. Siapa makan ketangan ku aing, perengat di dia. Oh, aing dia nih. Ayo antar aing ka Mas Jono. Oh, tanggung nih suntik deui. Bira. Oke dah, aing nelfon si Jun heula. Oh, beres. Halo Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jun. Ya di mana? Aing kan di warung Abah Dodo ya, jeung si Joni. Naon Jun? Oh, aing ke dieu mah ya. Aing ke dinya lah. Oke, Jun. Loh, assalamualaikum dah. Jadi emang, kayak masih Jono. Jadi emang, nih. Kayak Mas Jono. Jadilah, karena yang buat salah hanya anak. Itu. Kedengeran pepinanya. Capek aing. Betul dia juga. Capek mun aing mah aing kudu ngagoler di dieu. Oh, Be, Abah mana paling tahu. Rakin, men.
bisa meureun sabatang mah. Kalem. Tenang, Be. Aya ka sabatang mah. Pesan ge, Mang Dodo. Kopinya hiji. Pesan. Abah Dodo. Heuy. Kopi tilu, dua. Oh iya. Ayo nama ki bae nya. Nih. Lamun urang nanya masih Jono, bising Jono na eueuh. Ayo nama poin telepon bae tah. Mas telepon bae bos ya. Bos aing beak teh gara-gara si Peto. Halo No. Di mana? Tadi ya ke warung Abah Dodo. Pada ngopi ya. Abah aing terus balik di laut. Oh iya dong, traktir dong. Tadi saya. Oke. Tangguan paling oke. Sip. Assalamualaikum dah. Ih, Korea mamat aing di dieu. Aya ta budak. Bos di kurang siano. Ya, ulah gede adat bae. Geus coba dia tah, minum tah. Guys, yuk. Oh, hey. Ya, si Joni nak minta maaf. Campura kasia. Soalnya mana cenah cerita kamari kaing. Dia sih menumpang bae. Makana, mana tuh minta ampura kamari. Jadi mana minta ampura mana kasia. No, aing hampura kasia. Semoga salah. Lah, sia mah. Amis disungut doang minta maaf ge, ganti nama tengik. No, sakaba aing oge, jelema anu geus minta maaf, maafkeun. Panjenengan seukeus ya. Nah, kau aing ge, pan eta aing ngaji di kamar sia. Aing saeukeun. Berat apa? Dia oke kan jadi salah. Aisyah ngejawa mah tuh. Berat tah, maaf-maafan. Kan siana oke salah. Korea main. Lah, kok kunon aing nu salahkeun? Kan si oge fitnah si Joni. Ngomong ka Pak RT, mojok jeung si Euis padahal mah lain. Eta mah lain fitnah meureun. Emang aing teh kabales manehna we. Anu bae meureun. Gus. Wah, ada satu hari juga mah. Intina kieu bae no. Aing geus minta hampura ka sia. Nek maafkeun, teu dimaafkeun. Yang penting aing geus minta hampura ka sia. Sigana minta maaf sia ikhlas. Gus, aing ge minta maaf gara-gara kamari. Udah ada jelas sia. Tah, ai kieu kan resep ningalina. Tah, geus, anu mah minum heula. Gampang we mah. Oke nuhunna. Ieu ngomong-ngomong eta abah sia kerep balik ti eta le 6 tahun. Oh, dong, pakai mobil. Ih, keren abahnya. Udah. Duit yang segepok atuh no. Lila, mak koper. Pak, udah mantap atuh. Geus minum heula. Saya ngium sakit kurang sudah. Hebat deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih mau beliin. Tuh. Abah kemana? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Ih, mama ini ngambil belanjaan belum bayar ke Mang Dodo. Neng gak lihat? Enggak. Kira aku tuh si Abah kiwari burang-burang selontong mancing kasih sadane. Para pujanin tapinya. Tapi kemana Neng? Gak tahu, tadi lagi main sama tete Sarah. Main kemana? Gak tahu. Parawan, ulin bae para rusing mama masalah. Minta jeung budak laki, enak kemana bawa? Tumben-tumbenan si Amar balik cepot. Kang aja kalau aing nyokot TV ya gila. Aing ku bos aing kita dengan jelema nu jujur. Kan sia jujur. Oh, terus Niat sama aing ajakan sia tapi teu enak. aduh, pusing aing Mar can bisa mutuskeun. Pusing kunaon teh San? Dina ge aing kudu men restu ka anak aing, ka majikan aing. Terus dina ge pan aing bawa kewajiban di jadi RT. Nah justru itu RT mah aja hendak jadi RT terus kan anak siapa nih ke sekolah anda keluhur meureun. Sekolah, embung Hah? aing.
Baik coba ya mah. Gampang lah tama aing masalah RT mah. Oke aing uruskeun lah. Biasa nih namanya ulah pusing-pusing. Mumpung aya lowongan, gaji di tempat aing alhamdulillah gede lah. Tapi tuh ilik bae aing. Alhamdulillah aing geus syukur ya ka beli mobil, ka beli motor, ka beli segala endah. Sia majan kikituan terus. Ya sembung pun aing jeung cara sia mun cara sia pun aing bisa nyanu buat majikan opat goreng cara sia mah. Opat emang kudu opat. Assalamualaikum. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Dia nggak diomongkan nih si Imas. Geus nongol ti heula panjang baheuna. Geus salah mau. Umar lain? Umar? Astagfirullahaladzim. Di mana baik? Umar. Lah sari masa siap si baheula. Kan orang pernah jalan-jalan bobogohan. Banyak. Beneran kok. Nangis dah. Coba mah pang bikin kopi teh si Umar. Ngapa gala? Oh, pedas lah. Ayo mah, kopinya mah. Buset, kok nanti ke bau amat, Mar. Lumayan lah. Aduh. Kumaha ya San? Saya dah kembung ya. Ya lah, ayo ngomongin pemajikan aing heula, empar rusing. Masalahnya mah heseng, nenjel manu jujur, sosial. Ya lah, aing pikir ge pan baheulana jujur aing mah tukang ngaji. Terus tanyakan ke si Sari kayak gitulah. Bah, Non, kopi mah eueuh, aya putungku ya, Mar. Tinggal heran. tadrinya teh. Penyangka yang Marlena gagah jasa Dia bener sih ya Mar. Iya yang penyangka sih ya mau gagah jasa. Ya gitu mah enggak udah sia geria. Wah. Dia baheula diajakan kawin embung wae. Sia bereta makan sejelma heulung, tukang kulit awewe ngabuluk. Makanya yang milih si Hasan ajan goreng patut ogenya nama ibadahna rajin, ngajina rajin, amanah, jujur. Tapi yang namanya saya nekimain gak nih siapa baik. Sari, laki sedek diajak gawe ku aing kumaha ieu? Bijinan teh si Hasan. Gawe lu jeung sila ka laut. Heeh, gawe. Iyalah. Aing mah tuh bisa jauh ti salaki, najan goreng patut oge. Dan lagi kalau nanya-nanya serang saya kena gede lamun palit tuh bisa ngojai kumaha. Jangan jadi janda, kan Bu. Berarti sah ngebangun sebaik aja itu. Kayak biasa Sar si SG baheula geus gugurikan ceurik bae terus temikunan. Amun aing geus balik mah dibere duit mah ngahenen maneh lagi. Kalau tuh kadinya nama merah, kayak kuaing kepikiran deui. Kayak diskusi lah si Hasan teh, lain teh yang kumaha lah. Mikirnya sih nggak asa, ulah gigi-gigi. Yang suka inget yang ulah yang saya dangket ya. Iya kan? Oh, mata, San, pemajikan saya nggak bikinan. Aduh, kumanya, Mar. Saya beli dulu, gak apa? Aing dia buat tanggung jawab, aing RT di dia. Nggak banding kalau pasti itu baik. Tak enak aing ke masyarakat. Urusan warga mah gampang San. Ayo nama sia tinggal ngeyakinkan pemajikan sia doang tuh si Sari. Kesempatan mah mulai 2 kali yang ngeri nyawa ka sia. Iya, suki ya kan santeuna misalkan aing tinggal kena itu aing pemajikan aing nu mimpin mah. Kalau misalkan di demo warga nampak awewe nyampe laki. Panaina usim video call. Ai, kabar tahu sih video call gitu kan santeuna aing jauh. Terus San, enak yang balik dulu. Iya, terus sama kut merah dia kita kau eta ge. Saya putih ikan beak, ikan buras tak kabeh. Aing geus nolong pemajikan di mana? Mana sih ieu? Ma, Imas mana? Ya, si Umar rek balik. Dipanggil Abah. Nah, si Umar rek balik ya nah. Mar, saya ke mana? Aing balik dulu lah. Iya, makanya ngiris jasa sih. Mau nyampein heula. Lawan aing. Imas ngaranna. Imas. Lah berapa Imas? Salim enggak Om? Salim. Aku masih TK gitu. Nih. Buat sekolah TK beli pensil. Tuh diambil. Bilang apa?
kasih. Sama-sama. San, putih yang gede ya. Oh Mar, sekali gue yang dia kep kedaguan oh mana naik. Oke lah. Siap.